Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng pamirsa sadayana nepangkeun simkuring Muhammad Arsy Rafli Atala dina acara Warta Sunda edisi Jumat 20 genep Februari 2021. Dina waktu ieu abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Dinosaurus salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit di ieu tempat nu ngadongdonna meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weuleuh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunya. Pintonanna daria pisan sajaba ti lantaran wauh dinosaurus meh sarimbab jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hokeun. Seli jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tapi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Rupina sakitu wae warta nu abdi dugikeun hatur nuhun kana pahartosana. Simkuring Muhammad Arsy Rafli Atala pundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.